Itu teh si Santi lainnya ternaun. Kunaon San? Titing wae. Kamari mana potek gawe? Guan heeh kamari teh nya geus digawe geus ngarenaeun. Efek teh aya nu nitah memperpanjang KTP. Oh, emang kunaon karek perpanjang gampang ieu? Sok masalahna teh kan KTP na teh leutiknya. Ah, Terus hayang jadi panjang eta kumaha caritana? Hararese atuh meureun mawana ge. da karek ka disduk. Gampang. Nya heueuh kan urang pagawe disdukna. Cenah mah hayang diperpanjang cek warga teh. Kan urang teh bingung atuh ngaperpanjangna kumaha? Ya geus kurang teh dipigawe. Apa-apa teh cenah dikeluarkeun lah urang teh. Sebutna teh boloho cenah. Emang di kumaha perpanjangna? Ya heueuh eta teh manehna teh wargana teh mere kakak jeung KTP cenah. Neng cenah ieu KTP-na yang diperpanjang. Sok coba kumaha cara ngapanjanganna? Oh, berarti mah eta perpanjangannya dipanjangkeun nya KTP-na. Ya heueuh. Urang teh nya bingung nya dipanjangan kan dina leutik sagede kieu KTP teh tanya hayang dipanjangan sagede kieu meureun nya. Urang teh bingung kertas kumaha panjangna atuh leutik meureun teh sagede panjang kitu. Oh, ge nya. Emang kumaha sok carana? Ya teu apa atuh tanyakeun we ka wargana nah jadi urang nu dipecatna tuh. Perasaan da memperpanjang KTP mah karek perpanjang tahun seueuh lain eta na. Lain KTP-na. Oh gitu. Atuh berarti urang salah. Da bongan saha teu ngomong atuh kalau ngomong perpanjangnya. Ya sok karek panjangan cik abi teh. Ngan kumaha carana kertasna nu mana cik teh. Lieur urang teh Oh, eta mah memperpanjang tahun lain. Memperpanjang tahun lain panjang KTP. Nah atuh teu ngomong. Mun kitu mah urang ge gampang tinggal ganti di print gitu. Ieu mah dipanjang. Lieur teh. Geus ah, sampai nangan gawe deh.